Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung dipayun hayu urang sasarangan sanggakeun puji sareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Margi kurahmatna urang sadayana tiasa kumpul di ieu kelas dina keadaan sehat walafiat. Salawat sareng salam hayu urang sami-sami panjatkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, para sahabatna, tur mudah-mudahan mugi ka urang sadayana selaku umatna. Ka Bapak dosen mata kuliah pendidikan bahasa Sunda, nu kusim abdi di hormat Bapak Ali Udin SPD oge rerencangan sadayana nu kusim abdi di pikareres. Hadirin sadayana, dina kesempatan ieu simkuring bade ngademikeun hiji di antara ngeunaan pentingna ngamumun budaya Sunda kangge remaja khususna di Jawa Barat. Hadirin di pikareres, sakumahan nu diuningat ku alurang sadayana di zaman sapatot ayeuna, di mana segar budaya asing nu datang keluar melebat ka lingkungan masyarakat urang. Ulah sampai dijadikan budaya Sunda teh jadi tema di lemburan sorangan nyata di Jawa Barat ieu. Salah sahiji unsur tina budaya teh nyaeta bahasa. Bahasa Sunda jeung budaya Sunda merupakan hiji hal anu deukeut pisan hubunganna, di mana hubungan eta teh teu bisa dipisahkeun. Sanajan negara netepkeun bahasa Indonesia jadi bahasa negara, tapi bahasa daerah nu ku nagara dijadikeun alat pikeun memerkarkeun jeung ngadukung budaya daerah oge dijadikeun bahasa panganteur di SD. Di daerah sorangan, bahasa teh merupakan pikeun jadi lambang karges daerah, ciri ti daerah oge jadi alat komunikasi dina masyarakat nu aya di daerah eta. Salah sahiji pikeun nanjeurkeun kebudayaan daerah di antarana ku jalan ngamumule bahasa daerah, babakuna nyaeta ku para remaja alurang, lamun ku alurang di Bandungan dina kahirupan sapopoe, katinggalina remaja ayeuna teh loba nu kurang maneh kana bahasa Sunda. Memang teu sakabeh remaja Jawa Barat ngabogaan sikap seperti itu. Tapi hal ieu kudu dijadikan pengertian alurang sadayana sebab sahadeui nu bakal miara bahasa Sunda selain di alurang sadayana, ulah nepi ka orang Sunda teh teu wau pisan kana bahasa Sunda. Tah dina kesempatan ieu simkuring ngajak ka saderek-sadayana hayu urang babarengan miara bahasa Sunda sabab ngamumule bahasa Sunda teh lain tanggung jawab pemerintah atau sastrawan wae, tapi tanggung jawab alurang sadayana salaku urang sebagai orang Sunda. Supina sakitu wae nu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten kasadayana kirang langkungna tina basa nu kusim kuring disampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.